Al-mana iya tauhan Allah subhanahu wa ta'ala Qadim Nyatana aela awalalah. Jadi tauhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada mimitina. Kurang paman ayat mimitina. Mimitina dibuat dari saripati buah-buahan, saripati makanan. Jadi Allah kalamna Allah subhanahu wa ta'ala ke ayat mimitina. Sinar wa haqiqatuhu ari hakikat na ieu kalam-kalam Allah la nudraku lana eta teu bisa dikempokeun ieu hakikatna ulang entah kalam-kalam Allah anu aya dina ayat-ayat suci Al-Qur'an walayan dunia kamari parantos urang dibahaskeun dikala aya ceramah atau dai seorang muslim membacakan ayat suci Al-Qur'an langsung dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, maka eta kaluberkeun atau termasuk golongan jalma anu betul. Sabab kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarisna wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah mengetahui dengan kebenaran ayat ini. Orang sebagai orang yang awam jika membaca ayat suci Al-Qur'an dibutuhkan membaca wallahu a'lam wa rasuluhu hadis bukan hanya Allah dan utusannya yang mengerti karena makna dari ayat bahaya. Ayat hakikatna ia kalam Allah teh moal ditanyakeun ukuran kasairi sifati kayak seperti ayat sifati kayak seperti sifat-sifatan Allah moal aya mudi sifat Allah. Berapa Allah seperti ngaruh ada ditekatkan Allah mempunyai ciri Allah maha melihat kamu ditekatkan Allah mempunyai mata syirik itu wasifatihi subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci ya Allah dimana ini bersifatil ma'ani tidak kira-kira sifat ma'ani namun sababna urang mangke henteu bisa nyaho kana sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala sabab ceuk ieu fa innaha mangkasanya nyana ieu sifatul ma'ani anu aya dari Gusti Allah qadimatun eta tiheula teh bari teu aya mimitina terus walatu rabbu jeung teu bisa dikanyahokeun ku urang sararea kamana teu bisa nyaho sararea urang teh haki qodiha karena bilang-bilang hakikatan nama ia sifatul ma'ani nah sababna umat manusia anu aya di alam dunia kita bisa nyaho karena sifat hakikat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu subhanahu tabaraka wa ta'ala mubayyinun karena sanyanya Allah lumana ia Allah maha suci ia Allah maha berkah ia Allah wa ta'ala jeung maha luhur ieu Allah aya deui sifat anu paling luhur nyatakan sifat Gusti Allah anu mana ieu Allah mubayyinun anu ngabedaan aya mukhalifun jami'il makhluqat tegasna berbeda Allah dengan sakabeh makhluk tidak bisa disamakeun Allah jeung makhluk manapun arek anu aya di aras arek aya di sifatul muntaha arek aya di langit di daratan di lautan di mana bae Allah tidak bisa disamakan. Di mana ia Allah tidak bisa dijamakan? Dina sakabeh makhluk Allah bisa diwasifat wal Allah. Dina zakna juga bisa disarupakeun zakna Allah belum. Lihat alam bisa berubah-ubah. Hari orang malami kumpulkan warna biru, air terkait ciri warna biru. Berarti kan hawa di semangat laut terkadang panas, terkadang asin, terkadang air lunak. ABG ada, maka nazar Allah mual aya bisa nyarupaan. Terus kita sifat-sifatana sifat Allah yang mual bisa nyarupaan. Mual aya anu di bisa sanajan aya mangkat Jibril, Mikail, Israfil tetep sadian ti Allah makhluk Allah adalah khaliq wal af'al dina pagaweanna. Bapak urang geus seperti gawe, tapi berbeda aja Allah gawe. Urang masa kali nabi gawe saat kabul tanah kabul ayat qadar Allah biiznillah atau qudratullah ma jadi sanajan bari duit boga lamun cek Allah tersenang wa sanajan cek urang duit boga lamun cek Allah senang urang bisa diukur afalna jelema jeung afalna Allah jauh berbeda
Jawaban cina Allah yang maha pemberi berarti karena maha pemberi jauh. Tak ia Allah Subhanahu wa taala mah maha suci, maha berkah, maha luhur jeung anu ngabedaan kana sakabeh makhluk tina sifat tina zat jeung pagaweanana. Kumaha lamun urang nyarios ieu? Fa in qulta mangka lamun nyarios Quran qad sahha annahu nyata gesah naon annahu sanana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos nyarios kanjeng Nabi Muhammad kieu nyarios saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi sanyana Allah eta parantos ngadamel ieu Allah ka Nabi Adam ala suratihi tina rupa Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan Nabiullah Adam dengan rupanya Adam. Allah menciptakan bumi dengan rupanya bumi. Allah menciptakan langit dengan rupanya langit. Nah, sabana ma'an nasbullah tadil khodus beserta sanyana rupa. Rupa itu tak tadil khodus. Nah, itu tetepan di rupa karena pira-pira nampaknya. Oh, jadi lamun setiap ayat gambaran, lamun setiap ayat wujud, lamun setiap ayat rupa berarti eta hadis ayat. Kudu dikanaokeun kurang. Kamari para muslimat. Jelema nu nyebutkeun lain orang dieuna anyar teu ngaji. Dengan kula dibanding-banding kabeh salian ti Allah makhluk Allah kudu akur. Rek tetangga muslim, rek tetangga non muslim keukeuh diwajibkeun kudu akur. Rek nu bager, rek nu teu bager keukeuh kudu dirangkul. Wana-wana boga budak 5. Wah mungkin budak-budak soleh kabeh. Aika hayang mas soleh. Pasti aya nu ngecala. Ajna jadi soleh kabeh, terkadang dilincu, bener teu, Pak? Nah, sanajan bari teu bager kabeh, sanajan bari ayeuna teu bener kabeh. Bener we anak urang ulah dibilang dipilih. Nah, gaul oke gitu. Santri asa urang. Bukan mau kabeh. Bagian kabeh bagian lain. Kenapa bagian kabeh perlu capek di bagian hotel, di bagian rumah, di bagian kamar, kabeh bagian. Apa kita lama kena hati mau mikir apa? Pasti aya nu mencala tapi tetep ulah dipilih ya santri urang. Jamaah ge sami. Sanajan bari berupa-rupa berbeda tetep jamaah urang. Tadi Allah Subhanahu wa taala mah ayat surah maka Allah saurkan Rasulullah SAW menciptakan Nabi Adam dengan rupa Nabi Adam teh eta ngajadikeun sifat ma'an anu tadil khodus anu datepan karena sifat anyar. Tetap setiap yang berbentuk rupa, setiap ayat berwujud kabeh eta sifat anak hanya aku lalu itu makul tu ngajawab deui ya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujiba anhu bi anna al-murad surah al-ma'nawiyah. Dijawab anhu tina ieu hadis al-ma'na dijawab tadi Allah Adam ala suratih sesungguhnya Allah ngadamel ieu Nabiullah Adam dengan rupa Nabi Adam teh ieu bi anna al-murad as-suratul ma'nawiyah karena dengan sesungguhnya anu dimaksud dengan rupa teh anu bangsa maknawi. Nah, jadi rupa kurang masing-masing teh bangsa maknawi. Aya nu hideung, aya nu bodas, aya nu somanteng, terkadang anu bule sama sekali itu berbeda-beda. Nah, eta teh suratul ma'nawiyah bikin diri urang di mana ala makna anna Allah Ta'ala atau al-abda al-soban bina makna sanyanya Allah Subhanahu wa taala atau al-abda mana ia Allah maparinan ieu Allah ka hiji jalma ka setiap jalma-jalma ausofan kana pirang-pirang sifatana. Urang boga anak tilu sanajan bari dilahirkeun tina hiji liang tetep isi otak berbeda. Urang ayeuna kembar sanajan bari dilahirkeun beda menit, beda detik, umur jam tetep isi otak berbeda. Karena Allah nyiptakeunana ieu Allah maparinan ieu Allah kaiti julma kaiti hamba teh ausofan pirang-pirang sifat maka sifat yang jelema tidak ada yang sama.
Sanajan bari rupana sama tetep aya perbedaan. Nana wa utliqat yang diucapkeun ieu sifat alaihi ka hiji jalma. Jadi sifat hiji jalma kayak seperti diucapkeun kamana kama utliqat alaihi ta'ala kayak seperti diucapkeun ana ieu sifatan-sifatan kepada Gusti Allah Ta'ala. Seperti jalma bisa memberi kayak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda. Seperti orang ningali Allah Maha ningali berbeda tuh. Seperti orang mendengar Gusti Allah mendengar. Orang migawe Gusti Allah migawe, tapi sangat jauh berbeda. Kamana dia jalma dibandingkan kayak seperti sifatan Allah. Dina pada sifat-sifat ma'anina tasyrifan lil abdi bil alim, karena mulia bikin hiji jalma kal alimi kayak seperti jalma anu ngabogaan ilmu. Jalma alim teh jalma anu mempunyai ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Bukan hanya sekedar mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan termasuk orang alim. Lamun aya jalma mengerti bab wudu tapi tadi pakai praktek bab wudu, mengerti bab sholat tadi pakai praktek bab sholat, mengerti bab zakat tadi pakai praktek bab zakat, lain jelema alim. Jadi lamun cek bahasa bolot baheula mah disebut teh ilmu ajuk, mengerti tapi tidak dipahami. Ari orang alim mah mengerti karena hukum dipakai eta hukum. Di urang loba jelema yang mengerti, termasuk petinggi, termasuk loba, tapi jarang dipakai. Naon bedana ulama di urang kitab galade kita masyhur, tapi ulama-ulama di Mesir, di Yaman, Kairo, di Malasur leutik kitabna, tetapi dipakai ke sini. Urang tafsir di Aziz, tahfiz Quran beribu-ribu manusia di Indonesia aya menghafal Quran, tapi arti dari bismillah yang dipakai. Termasuk golongan jelema alim. Orang alim itu kurang tak bisa baca kitab ya, tapi ngaji mengerti dipakai alim. Kita surga lain yang jelema pintar ngaji, surga lain yang jelema jago ilmu alam. Tapi orang yang alim mengerti dipakai. Apa kurang lebih capek. Sana jam baru kurang pengalaman ngaji kali bukan ini mengerti ilmu orang bersolat dipakai. Insya Allah jaminan anak surga. Murah-murah kan Gusti Allah. Ayo kenapa merek deh kudu diilik Allah mah asal dipakai we. Apa yang kita mengerti terus dipakai dilaksanakan, insya Allah jaminan surga. Tadi ya kesifatan orang anu sifratul lil ma'ani teh bisa diucapkan kayak seperti sifat Allah teh tasrifan lil abdi kal alim wal hayy, karena mulia hiji jalma ku sabab alim wal hayy hirup. Ai jalma hirup mulia pan. Coba lamun geus maot. Sanajan urang mikir cinta ka istri urang, coba anari istri urang geus maot. Ka goler saja babarengan di tengah imah. Oh. Tak mulia jalma ku sabab alim, mulia jalma ku sabab hirup. Ngan hirupna nu mana ulah nyampaikeun ka hirup di dunia tapi kaya-kaya teu aya. Wujud kal adam ada kayak seperti tidak ada. Hidup di alam dunia berpuluh-puluh tahun tapi tidak jadi kemanfaatan ke batu atau gunaan. Kita pulang bisa hidup kemanfaatan ke batu sana aja bari kudu cabang, sana aja bari kudu pikiran. Oh kamu nyampaikan ke segala sama. Pokoknya hidup mah kudu bermanfaat. Baik nas anfa'uhu Bina sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat manusia. Bukan hanya orang muslim yang lainnya pun bermanfaat ya. Karena sabab mulia jelema mah hiji ku alim wa ku hirup. Aing geus mau tarik mulia di mana? Bapak majikan urang ge nya maleng ngarede urang. Anak urang ku rek setan ngakeun orek ku galeran kita. Sieun. Amal yang ada dalam ku hirup nate ku alim lanjut ku hirup. Tetapi lakin naha mubayyinatun, tetapi na pirang-pirang sifat nate mubayyinatun eta mertelaku wa mughayyiratun jeung ngalianan.
Allah mah beda sifat urang. Sanajan bari sifat urang bisa disebut kayak seperti sifat Allah, tapi sangat jauh berbeda karena sifat-sifatnya Allah mah mubayyinatun anu bertelakeun. Urang mah hanya sekedar meningali, tapi Allah anu bertelakeun ningali urang. Bener? Sarua teh dina bahasa ningali. Sarua tapi berbeda makna mustahil. Aya ucapan anu sama maknana tapi berbeda dengan katana. Seperti ningali, urang ningali Allah, ningali kan urang kan ningali na dimubayyinahkeun ku Allah. Allah mah memang sifatna mubayyinah ningali. Wa mubayyiratun jeung beda. Beda atuh ningali urang. Urang bisa ningali ku panca indra bisa. Seperti mana aya jelema matana tertutup tapi bisa ningali. Benar, moal ge jelema buta bari samaca Quran. Kalau kanya kele urang, jelema molotot belum tentu bisa baca Quran. Ningali teu lamun kitu. Mantap, urang mah ningalina dimubayyinahkeun dipertelakeun ku Allah, mantap mudah-mudahan urang teh bisa ningali teh lain hanya sekedar ningali mata. Mantap aya Mukasyfatul Qulub karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Al-Jalmi lamun geus ngaji kitab Mukasyfatul Qulub mengerti karena hati baru. Oh, sifat sarunggeus. Lain ngarang eta teh memang aya kitab mah. Tapi untuk dari itu maka ulama-ulama nugas Mukasyfatul Qulub beda ada nyamun karakter hiji jalma hiji jalma karena memang aya kitab anu disebut kitab Mukasyfatul Qulub anu dikalang Syekh Imam Ghazali. Terus di mana ya Allah mughayyiratu teh li sifatil bari kana pirang-pirang sifat Allah al-bari anu ngadamel. Sabab beda deui jeung sifat Allah, ari sifat Allah mah anu ngadamel. Allah ningali tapi ngadamel ningali ke setiap makhluk. Pausan ning sok aya jelema lolong, mata nadi lolong ke hate ningali. Teu kabeh jalma anu lolong teu ningali. Teu kabeh jalma anu bentak. Maka coba di zaman ayeuna mata lolong geus bedak, tapi teu ningali mana hak jeung batil. Geus puguh eta perkara bener di jauhan. Geus puguh eta perkara goreng di deukeutan. Panolong jelema kitu. Karena mata batin dan ditutup ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka langsung nyaho. Mana hak jeung batil teh bisa ningali lain ku mata. Maka mah geus bae teu ningali ge. Udah dulu sorangan ayat teu ningali, tapi alhamdulillah bisa turun kawalungan sorangan, bisa jasa sorangan, mata sorangan. Aya hiji payung bakana berbuat ningali, tapi ningali sholawat, sholat, ngaji, yasin, saum. Urang nu bentak teu ningali, naon gitu. Nah iya beda mughayyiratul li sifatil bari di mana eta teh fil haqiqati dina hakikatna. Urang mah nuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mata melihat, hati merasakan. Bapak hati mah bisa dibohongan. Sanajan rek mage tetep hati leutik mah bisa dibohongan. Karena kondisi hati aya dua, lamun dina ilmu medis, hati yang paling kecil adalah hati yang paling kiri. Posisi hati kieu tah. Di tengah-tengah aya empedu. Lamun geus rusak ieu empedu, rusak duanana hati. Aya disebutkeun kanker hati. Tapi bisa dialami kanker hati dengan otopsi atau disebutkan amputasi hati. Tapi itu lebih bahaya, fungsi empedu merusak hati. Hati normal tapi mati. Maka hukum agama. Lobana di zaman ayeuna hati mah normal dicek teh ku dokter bagus kanan kirinya, empedunya hati, tapi fungsi hatinya mati. Alhamdulillah ini tinggal dibalik ke orang ayeuna hirup bisa mulia teh sabab hirup jelema atau aku urang sanajan bae saeutik manfaatkeun nguntulkeun hirup enggeus maot lapan wala rabbi energi teh akan hayang balik ka Gusti Allah moal bisa
Terus gimana ilmuna Allah teh ya? Kumaha cenah? Cek ieu fa'ilmuhu ta'ala masalan. Mangka ari ilmuna Allah Subhanahu wa taala diumpamakeun kieu mukhalifun li'ilmil 'abdi min haitsul qadami wal hudud. Jadi ilmuna Allah Subhanahu wa taala mukhalifun li'ilmil 'abdi, sangat jauh berbeda dengan ilmuna hamba. Allah melihat, orang yang melihat, tapi melihat Allah berbeda benar. Allah mendengar, orang mendengar, tapi jauh berbeda. Allah mempunyai ilmu, orang mempunyai ilmu, tapi jauh berbeda. Tidak bisa kira-kirakan kita ayam mimiti. Allah mah ayam mimitina bukan ilmu ke. Allah mah ayam arek wujud kumaha ke ayam mimitina, orang mah ayam mimitina. Karena jelema lamun arek dikumpulkeun ku urang dicintai, enak supaya manusia bisa dijieun diasupkeun anu disebutkan di mana di kawin ieu teh tah bayi tabung sampai urang ciptakeun keur sabulan ieu mimiti kaluar ieu sabulan jadi ieu digulungkeun eta teh abayang nya sabenerna jelema dari pertama dia sebulan jadi dia, 2 bulan jadi dia, 3 bulan, 4 bulan, ayo nggak betul terus. Kira-kira orang lebih jadi kuat awal berarti orang gitu, dia berarti kan kuat. Tahu Allah tak ayat ini. Min haitsul qadam wal hudud, jeung terkira-kira aja Allah tak ajar. Beda jeung Quran. Tetap hari dina ilmu nama, kurang melihat Allah melihat tapi berbeda, sangat jauh berbeda. Ulang-ulang kita suruhkan bahwa Allah sama dengan Quran. Terus fa'ilmuhu ta'ala qadimun wa ilmu abdi hadisun. Maka ari ilmu Allah eta pangheula-heulana wa ilmu abdi hadisun. Sinareng ari ilmu teh kanyaho dan jelema teh hadisun anyar. Deus kanyaho urang mah kamari heuh ayeuna nyaho teh dados ngaji. Baheula mah teu can ngaji teh nyaho. Ayeuna urang bisa maca bismillah teh baheula mah teu nyaho. Mantap ilmu na jelema mah ajar, mantap orang dikala mempunyai ilmu, ulah bangga dengan ilmu orang. Terkadang ilmu orang nu aya di diri orang nah hisab ke orang. Kunaon sih Pak Ustaz pakai ngomong banyak orang bisa menasihati orang lain, terkala diri dan dinasihati terima. Beras capek. Kabar tuh mau bisa A B C D E F yang harus kita gores ada nih. Langsung ambisi, bodoh, marah. Tersadar bahwa ilmu orang aja ilmu orang aja bisa tadi pakai berarti ilmu kan tidak kumpul di titik mah kadang orang bisa bagian ngaji belum tentu bisa masang air dari nama satu saya juga bisa masang keramik belum tentu kan air nama satu kopilan bisa wali bangunan gitu masing-masing kayak sekolah anak ilmu kayaknya sama sebab ilmu jelema anyar beda dengan ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mana ilmu Allah wa ilmu ta'ala muhitun bil juz'iyat. Sekarang ari ilmu Allah Subhanahu wa taala teh muhitun meliputi kabeh bil juz'iyat kana sepira-pira juz. Sadayana ieu teh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia doang, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk para nabi kabeh eta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak ilmu Allah lamun rek dicatur dina buku pangkalan ayeuna jadi pena lautan jadi mangsi nyaritakeun ilmu Allah saat anten wal ilmu bisa nyaritakeun kabeh kama huwa kaya seperti ieu Allah teh muhitun bil kulliyah ngaliputi kana kesempurnaan. Tetap Allah mah ngaliputan kana sadayana kesempurnaan. Urang masa kalina sampurna ge jauh berbeda. Tetap sok aya jalmi anu sok nyarios kieu loba kamari aya nu ngadu tah kabur. Masalah wafat hajimah jadi anjeunna seolah-olah ngadu tapi hayang dibantuan. Kita ngerti cek carana teh lamun boga duit bayar da hayang cager mahal. Lamun teu boga duit entong, lamun ka harti tuturkeun, ka harti tinggalkeun.
Ustaz kan teboga duit, tong dibayar. Pantes dibayar yang saja. Pancen intinya teboga duit. Man urang lamun teboga duit kira-kira dibeli mah. Urang aya kopi efek teboga duit dibeli mah. Wah. Sing anggere ari pas saking bayar saking dibayar. Ayo kumaha. Ayo teh mudah menyesatkan di zaman ayeuna hati-hati. Banyak orang ngerti tapi menyesatkan. Boba bukan hanya keluar di orang awam doang, lamun tentu orang mata musyrik. Karena tidak ada hakikat Allah. Kata ucapan sakit tipis. Sababna ucapan anu bisa nyampurnakeun kana suatu perkara jelema. Urang rek kawin lamun teu pas jam 20 jadi moal kawin. Jual beli jadi moal. Ucapan tah. Niat puasa ayo mah gawean salat jadi teu puasa. Rek salat zuhur aya niat asar jadi teu ucapan. Tak jelema mah nu dicekel ucapanna lamun binatang nu dicekel talina. Tetap sih hati-hati. Loba jalma di zaman ayeuna mengerti tapi menyesatkan. Tapi urang mah tanya anak anu alim we kan ngarti ge. Loba di urang mah para kiai di malah ditanyakeun. Lamun teu hati tinggalkeun. Paling ditanya, kunaon make ditinggalkeun sabab ge lamun ka hati ka perlu gagabah. Dina ucapan bisa menyesatkan. Kenapa kau bisa menyesatkan? Si Jahid bertanya ke si Umar, cek si Umar begitu, otomatis dicekel oleh ucapan terus kepingin kalau usia Allah menyampaikan percayakan ucapan si Umar. Padahal mah fi dhalalin mubin dina surat Yasin, dina sesat yang sangat nyata. Rabbil alamin dari tanya Allah Subhanahu wa taala mantep karena Allah muhaitun bil kulliyah. Allah mah ngaliputan karena kesempurnaan. Tetapi kalau orang mempunyai suatu pekerjaan, kalawan izin Allah beres, kalawan izin Allah terjadi, dikabul. Kita orang ada orang sadaya, alhamdulillah, kalawan izin Allah hakikatnya bisa beres. Syariat kurang, lamun kurang aja wajah dia. Tapi kalawan izin Allah. Tapi lamun dah kurang sekaligus karena sekalipun dari jalma anu sangat sombong mau diimbang bin Israel. Kumaha ayeuna lamun ilmu das jalma ya wa ilmul abdi lan utawi ilmune wong sawiji iku laisa ora ono. Mustahil ya. Dan wa ilmul abdi lan utawi ilmune wong kaula iku laisa ora ono ya ilmul abdi. Iku kadzalika kaya mongkon mazkur wa ilmul abdi lan utawi ilmune abdi iku mutaakhirun kan narima akhir kal ma'lumi sakti anil ma'lumi saking kadang binawarhi wa ilmuhu ta'ala lan utawi ilmune Allah ta'ala iku sabiqun tetap alaihi ing atase dukur wa min hadzal qabil lan iku tetap saking iki lagi qabilah te golongan. Qauluhu ta'ala menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tis'atun satune Allah iku tis'atun sangat wa tis'ina sangat puluh apa isman jenengane mi'atun tegese 100 illa wahidan angin sawiji man utawi sing sapa wong takhallaqa kang adamal yasman biwahid dalam akhlak yasman biwahidin kalawan sawiji min hasakin tis'ah wa tis'ina dakhala maka mancing yasiman al-jannata ing surga. Fa inna ma'ahu maka satune maknane hadis annal amra satune wong kaula idan takhallaqa tatkala ngadamu akhlak yasiman bima kalawan barang yumkinu kang mungkin yasi wong yumkinu kang mungkin yasi wa hu imma apa at-tahliku ngadamu akhlak bi kalawan min hasakin tis'ah wa tis'ina kalkirami kaya berehan wal afwi lan pangampura wasofhi lan hampuraan dakhala maka manji al yasiman al jannat na surga wa minal azribati lan saking lan iku tetep setengah saking pirang-pirang jawabane
Anil hadis saking pirang-pirang kang anyar al-mazkuri kang yen tutur. Anna dhamir satu dhamir fi surati dalam lafaz suratihi iku rajulun balik ilal matlubi tekamaring kang den dorobaken wa dzalika la tuqawi mangkono raji ilal matlub. Sekian ilmu najalma lain wa ilmul abdi laisa kadzalik. Ari ilmu hiji jalma laisa eta lain deui kadzalika kaya seperti tadi nu dituturkeun sabab naon ilmuna Allah qadim ilmuna jalma mah hadis hanya wa ilmul abdi mutaakhirun anil maklum sinaran ari ilmuna hiji jalma mah mutaakhirun eta anu narima akhir anil maklumi tina anu dikanyahokeun. Parkurang ge mimiti lahir ke alam dunia mantenya Allah malah mana nggak bisa ngomong-ngomong aja. Jadi guru yang pertama pikir diri orang adalah ibu bapak. Bisa ngomong Allah teh ibu, bisa ngomong orang teh ibu. Mantap ayat Tuhan yang wajib kita sembah, ayat Tuhan yang wajib kita hormat. Hati-hati ya udah santri, udah kakak ibu bapak silakan. Orang ya semua. Karena jangan keseluruh tentang ayatlah keringan nanti Allah di mana indung bapak orang terayah hidup di alam dunia ini kayak jika orang kumaha carana apakah bisa ridho dari indung bapak orang kamu cerita dalam Allah mau karena geus mau aya cara-cara bila kita diterangkan hiji bersilaturahmi ka dulur-dulur indung bapak orang bari meres kok mapakah ya kedua sering datangan kurang kama kompak kuburan. Kalau kurang alas aina jadi ditinggal minum bapak orang. Eta teh aya indung bapak orang pernah jadi ka urang. Tetap carakan. Aya dulur minum bapak orang bibina buana adina lanjutna panggihan berele bikin pahalana ka indung bapak orang. Terus rek sabulan sakali rek saminggu sakali. Ta eta teh di alam dilituna indung urang jeung bapak orang ningalieun. Karena umat muslim di kala malam Jumat diturunkan ku Allah. Cicing di imamah diluhureun urang cicing di dia. Indung urang jeung bapak orang diluhur. Bari ngomong, "Hei, anak-anak urang mencari cingki arimah urang." Ayeuna urang percaya dan urang percaya mah bela. Ke urang setiap malam Jumat maneh ngeunah-ngeunah we eta imah nu nangieun urang geus sian kepalana. Yo aing nyeri mun nyeri. Tapi lamun mikarino nyampekeun ka turun ka eta imam bari ngucapkeun assalamu alayka ya ahlal bait ahlan wa salam masyaallah. Begitu. Takuran Rasulullah. Dikala pernah menyerikan indung bapak orang, terus ayeuna indung bapak orang geus teu tapi urang alasan nyerikeun wae, eta teh indung bapak orang teu ridho. Tapi lamun awe indung bapak orang ridho, urang ditinggalkeun, urang teh beban biasa-biasa we kitu pas jelema biasa. Eta indung bapak orang ridho. Nah, betul. Cekieu ilmu jelema mah al mutaakhirun anil ma'lum anu narima panderi anil ma'lum tina anu dikanyahokeun. Tak urang mah panderi narima nyahokeun. Narima nyebut Allah ke berarti ilmu urang. Maka guru pertama adalah ilmu bapak urang. Kedua, guru anu mulai ngabimbing alif ba ta sajid. Mulai ditinggali alif ba ta sajid. Urang bisa maca kitab ieu urang bisa. Loba santri di zaman ayeuna ilmuna luhur tapi teu manfaat karena melecehkan anu ngajar alif ba ta sajid. Ai maneh pernah bisa baca Quran bisa atuh alifna. Bener tuh Pak? Beda yang ayeuna dulu ayeuna beda. Naon ayeuna make PAUD jeung TK lebih mahal daripada SD. Kalau guru pertama lu bisa apa PAUD atuh. Sesudah PAUD TK, guru SD mah geus tinggal beunana atuh. Baca geus bisa, ngitung geus bisa. Coba budak leutik PAUD. Karena urang lamun ayeuna jadi jelema sukses dina bidang agama susul guru urang pertama geus mere maca. Tapi lamun sukses di bidang akhirat susul guru anu macakeun alif ba ta sajid supaya non timbul kabarokah. Paturan bisa baca Yasin di alif ba ta sajid. Loba santri di zaman ayeuna merendahkeun
ka jalma-jalma anu ngajarkeun Al-Qur'an tasajib ilmu kurang barokah nauzubillah ini bakulan ulah kali-kali sabab ilmu na jelema mah anu paneui ayeuna urang bisa kieu teh tapi kan tinggalan tahun kamari mah belum kieu bener dah Pak urang bisa yasin lancar tahun tukang apal teh yasin urang bisa salat kieu tahun baheula bisa terapai salat maka ilmu na jelema mah muta'akhirun anil ma'lum anu narima akhir tina anu dikanyahokeun terkurang ulang sombong diri rek sanajan ilmu kurang luhur kumaha tetep pasti mempunyai guru bisa melebihi guru kapasitas tina pengetahuan tapi tina keberkahan beda ilmu bisa melebihi guruna tentang para alim ulama para pengarang kitab serang sekal bapak anak ibu majina anak nama berayat jatuh ke insu tapi kurang itu di mana kurang naik bernaji kia suatu saat ayat incu kurang berjatuh ke anak kurang jatuh ke incu kurang yakin serang sekal sarua di dalam baduan kayak gitu kurang Bandung anak kurang alhamdulillah lulus nafal di incu karena serang sekal mau dibilang kita kurang dasaran halus nih kasih perubahan halus supaya nafal ke anak, ke incu, ke KPH, ke anak-anak kurangnya Pak mudah-mudahan sabab ilmu na jelema mah mu'akhirun anil ma'lum ya sedangkan wa ilmu ta'ala sabiqun alaih sinar kali ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala sabiqun tetap alaihi anu ngaluhuran ilmu Allah mah tetap bari anu ngaluhuran urang cenah jatuh ilmu na setinggi langit bisa mah ngeleh dengan Allah ngaluhuran ilmu Allah terus sanajan orang Jepang orang mana dia astronom gitu tetap luhur dengan ilmu Allah kurang sok takjub karena penciptaan jelema tapi takjub karena ciptaan Allah dahsyat ciptaan Amerika dahsyat ciptaan Amerika ayo maneh bisa kita kan walau ngalir gitu kita takjub karena ciptaan Allah bener saat jelema bisa kita cari ngalir mual ayat bisa gitu takjub karena ciptaan Gusti Allah sabab ilmuna Allah mah sabiqun alaih eta tetep anu ngaluhuran sanajan ilmu urang luhur tetep moal bisa ngaluhuran karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulanana lamun urang mempunyai ilmu tetep istiqomah billah kudu bertekad dan ka Gusti Allah ieu teh syariat Gusti Allah. Amun jelema geus tidak istiqomah lillah ngan ngandalkeun bi aqlihi wae dengan akalna lamun teu urang eta geus menyombongi Gusti Allah. Wa min hadzal qabil jeung eta tetep tina ieu qabilah mana qabilah mana ilmu Allah taala qadim ilmu jalma muta'akhirun bil ma'lum terus ayeuna ilmu Allah taala muhaitun bil juz'iyah aya muhaitun bil kulliyat terus ilmu mana deui ilmu nyatana ilmu jalma mah kayak seperti ilmu Allah tapi al-qadim wa hudud ilmu jalma mah kabeh qauluhu ari ucapan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tis'atun wa tis'ina isman sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tis'atun 9 wa tis'ina 90 jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99 anu disebutkan asmaul husna karena angka anu paling luhur adalah 9 logikana kieu hiji kali 9 9 2 kali 9 18 hiji jeung 8 jumlah 9 3 kali 9 27 2 jeung 7 9 4 kali 9 sami terus aya 9 kali 9 8 hiji 8 jeung hiji 9 maka asma yang paling tertinggi adalah 99 jenengan ngan mi'atun tegasna 100 di asma Allah itu ada 99 tegasna 100 illa wahidun ye illa teh ngajadikeun kain hariah kekuatan tingkat terkecuali mana Allah tak harus 99 asmana Allah lain tetap ya Allah bukan berarti Allah itu ada 99
itu hanya asma Allah. Illa wahidun terkecuali hiji. Mantak lamun man takhluqu bi wahidin min hadawal jannah. Lamun sajama anu ngadamel akhlak ieu si jalma bi wahidin dengan satu si jae nyiptakeun akhlak dina dirina ku sabab hiji. Di mana tina hiji teh? Tina anu 99 teh arek al-qadim, rek al-malik, al-qudus, al-jabbar hiji we. Kurang dicatat sifat-sifatan Allah, asma-asma Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu hese. Hiji we. Tinggal kurang asmaul husna baca 99. Mana nu mampu kurang dilaksanakeun dina kehidupan sehari-hari? Pakai hiji. Bari intiqadulillah. Dakhalal jannah. Sohe. Ayeuna mau bisa kabeh jelema. Bener tuh Pak. Biji we. Asna asobru ramare sobar we. Mantap ibadah jalma anu teu boga mah sobar. Lamun ibadah jalma anu beunghar berehan. Lamun ibadah jalma anu alim nya sebarkeun kealiman itu lain cencel. Lamun santri mah terus teh aman ka mana alim teu ayo bauhan kabeh. Ai santri mah ibaratna pos nyair, bukeun nyala keuyeum alam ke pilihan di imam. Keuyeum oge bermanfaat di palang merah, sate itu bermanfaat di palang mantel sulen banyak bisa wae. Hari urang mah geus teu bisa enak itu pilih di antara yang 99 illa wahidun terkecuali Gusti Allah. Diitikadkeun kang hiji teh ka Gusti Allah insyaallah dakhalal jannah. Naon sababna? Fa inna ma'nahu maka sanyanya maknana ieu hadis teh annal abda idza takhallaqa di mana-mana esanyanya hiji jalma idza takhallaqa ngadamel ieu si jalma teh kana hiji akhlak bima kana akhlak yumkinu anu mungkin ieu si jalma naon mungkin at-tahdiqu ngadamel akhlak bihi tina eta perkara anu 99 teh seperti kal karim ke sifat Allah karim berehan Allah marek berehan dan sifat Allah ke berehan wal afwi jeung pangampura belum batur meta pangampura geus dihampura atawa wasfi hampuraan beda ya jelema ngahampura jeung hampuraan jelema nu ngahampura mah kudu dipentah heula hampuranya siap uwi hampura ari hampuraan mah sebelum orang lain minta hampura bebas tidak ada dosa tinggal milih tapi sawe dan seperti sifat anu tilu eta tah opat berarti karim ampun jeung sahhun di dieu tilu dakhalal jannah mangkaleukeun ka surga padahal kunaon make dicatatkeun ampun wa sahhun karena loba jelema akhlakna hade kusabab kakaitan jeung Adam teu bisa asup surga. Bener Ustaz. Urang suatu saat atau pernah baheula urang baheula mah heuh ayeuna biasa teh baheula masih di Banten coba baturan sakola coba baturan di pagawean sikut masalah sibeutkeun bener teh di calama bomo deui tah urang kudu bisa ngabogaan sifat sopun sering hampuraan geus bebas tidak ada kata dendam urang ayeuna sanajan bari dinyanyeri kumage maneh can men ka hampura ka urang geus bebas berarti ieu dinyanyeri urang teh berarti Allah geus aman ieu insyaallah dakhalal jannah loba jalma anu kakaitan jeung jelema tah asup ka surga karena can dihampura ku si jalma anu berkaitan jeung urang urang nganyarikeun si jae pete si jae ka bawa maut urang kira-kira pernah hampurana ka saha dan adi teh inwal kudu disaraha panggihan dulurna si jae bere rezeki ku urang sama urang antara si jae di alam kubur hampura ka urang paripuh kitu mah untang urang kudu ngagaluhan sifat sahun nu geuna mah sahun euy hampuraan naon eta papaseaan wae namun jelema geus ngagaluhan sifat papaseaan naudzubillah di dieu dakhalal jannah berarti wa aksuhu dakhalan nar sabalikna lain asup ka surga balakanan asup kana neraka muslim jeung muslim tapi masih mempunyai sifat dengki sifat dendam naudzubillah orang kal karim wal amri was sabr dakhalal jannah
Aku tidak jawabanana ya. Di mana tidak jawab anu anyar-anyar menurut tadi ngabahas teh kana anu anyar wae. Da jelema setiap wujud-wujud sadayana ke anyar wa min al-azmi bati. Jeung eta tetep tina satengahna pirang-pirang jawaban anil hadis tina pirang-pirang anu anyar teh al-mazkur anu ditutur. Awe tati al-mukhalafatul hawadis teh annad domir sanyanya domir ari domir teh kuat balik model kurang domirna kapan kaimah sanajan balik kumaha ge tetep balik ke kaimah berhiru ai geus mah balik ke Allah kan domirna domir kurang hu Allah kamari teh di awal geus dibedakeun Allah bijen alif jadi lillah bijen lam jadi lahu bijen lam jadi hu Allah bukan isi domir huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anana hu domir kata Allah maka kan diri kurang balik ka kayak gitu anan domir fi suratihi nya eta tina pirang-pirang hadis anu ditutur sanyanya nana domir fi suratihi dina lafaz suratihi anu mana rupana teh rupana Nabiullah Adam ngajadikeun suratul maani eta teh rojiun ilal madruk bakal balik deui ilal madruk ka anu didorongkeun nya tanah Gusti rek wujud kumaha alam dunia rek wujud aya sajabah sadayana tetep balik ka Gusti. Kumaha ka Ustaz aya lamun aya jelema mengalus-ngalus diri tapi dengan merubah apa yang diciptakan oleh Allah seperti operasi zaman bener Pak. Omo aya di Korea, lamun mas kawin di Korea teh operasi kadang-kadang irung ceuli mas kawin di ditu. Tetap organ tubuh urang mahal, coba dijualan aya. Ilmu ayeuna kumaha hukuman merubah organ tubuh haram. Karena eta terotibun ilal madhub teu balik di Allah. Tapi lamun hakikatna geus kieu terus dipercantik, dandan, dirapi-rapi, tidak ada yang berubah diri. Eta hubunganna kumaha tergantung dia. Lamun boga salaki bikin salaki nawati, lamun bikin memikat orang lain haram. Kurangnya gitu, lamun dandan orang supaya ketinggali rapi ku Allah rek salat wajib, lamun dandan hayang ketinggali ku janda haram. Janda. Bagus loba. Maka eta mah balik deui ka diri urang. Rojiun ilal madruk apa rojiun ilal. Nah, eta tah jelema atau janda. Baik. Kalau menjalma berubah, loba ayeuna Bapak anu operasi hirup di urang ge loba. Karena memang sangat murah. Air mancung operasi haram hukumannya. Malam balik tadi tidak gue karena sudah berubah. Kau kali itu susuk gue karena geus berubah qadar di Allah Subhanahu wa taala. Sareung lamun ngaran ridho teh kismatullah ridho dengan qadar-qadar Allah naon anu beri Allah ngaranna ridho. Ari kitu mah berarti ridho. Entah urang mah diberi kieu ku Allah tapi geus kurang. Arek beli sabut ke, beli naon ke, yang penting marah, rapi pulang ngaro, beda pan ari ngarapikeun jeung ngarubah beda. Ari ngarapikeun mah oh masjid misalnya ke dirapikeun, ari ieu mah dirubah. Nah, model diri urang dirapikeun, bedakan atau naon barang kayak salam pakai naon lah. Tapi coba lamun dirubah. Jadi itu tadi nanti curang duit yang nanti kita haram mana naudzubillah ini dari karena sanyanya tidak jawaban sadayana anu anyar teh anu dituturkeun anu dipertelakeun tadi domirna balik ieu rupana Nabiullah Adam bae cami lil makhluk teh rajibun ilal matrub katana balik deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buruk putih domir anu mana anu balik pikeun ka Allah mantap diri kurang bakal balik ka Allah lamun hirup kene mah balik ka ieu wa zalika wallahu a'lam bishawab.
أسلم كل حال